الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم خصوصا أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, para jamaah oge sugrining mustami'in mustami'at di mana bae ayana anu dina ieu saat ngiring ngupingkeun ieu acara pembahasan ilmiah oge nyimak amaliyah anu diamalkeun dina ieu gempangan anu mulia anu sadayana baik ilmiahna amaliyahna diwujudkeun demi ngagungkeun ka Allah, demi ngagungkeun ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi ngagungkeun kana sagala perkara anu diagungkeun ku Allah, termasuk khususna diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge ngagungkeun waktu diisrokeun dimi'rajkeun mantenanana nyaeta dina wengi Senen dina sasi Rajab dina tahun 12 yakni tahun ke-12 tina diutusna janten Rasul. Satahun di langkung bade hijrah ke Madinah Al-Munawwarah sabada di kantun wafat kuno janten garwana anu banget bumela kamantenanana dugi ka nyeepkeun harta bandana nu kawitna wanita terkaya di Makkah nu jaringan ekonomina tos antar negara Syria, Palestina gitu kan, Mesir, Irak, Masya Allah, Yaman, ya jaringan ekonomina garwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, ibu urang sadayana. Junjunan sallallahu alaihi wasallam diisrakeun dimi'rajkeun dina saat mantenanana sabada dikantun kuno jantan garwana Sayyidatuna Khadijah. Oge sabada dikantun kuno jantan uwana anu bumela
ka anjeunana ngabenteng anjeunana tina kagorengan kulawarga, kagorengan masyarakat ahli Makkah oge di luar ahli Makkah anu ngabohongkeun kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu benci ka Nabi urang sadayana dibentengi ku nu janten uwana, yakni Sayyid Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantenanana teu kagungan mang, teu kagungan paman istilah urang, sabab ari paman istilah urang mah beda jeung am kan, atau ammah istilah di Arab. Ari istilah Arab mah am teh dulur bapak kan, dulur lalaki ti bapak, rek rai bapak, rek lanceuk bapak namina am. Lamun dulur awewe na bapak, rek raina, rek rakana namina ammah. Gitu istilah Arab. Lamun ti jihad inung, kan? Bade raina, bade rakana disebat khol mun lalaki. Lamun istri disebut kholah. Tak ari istilah di urang mah lain kitu. Lamun adi bapa, adi indung lalaki disebut mang. Bahasa Indonesiana paman. Lamun lanceuk bapa, lanceuk indung disebutna wa. Gitu kan? Lamun adi bapa, adi indung istri umpamina teh mah eta namina bibi. Lamun raka bapa, raka indung heug istri tetep wa. Ta ieu istilah di urang. Tah ari ramana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta putra bungsuna Sayyidina Abdul Muttalib. Nah, putra bungsuna teh nyaeta Sayyidina Abdullah, ramana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi junjunan mah teu kagungan emang ti jihad rama teh. Kagungan ge wa pamageut, wa istri. Di antara wa junjunan teh kan ti jihad rama nyaeta Sayyid Abu Thalib anu ngarorok junjunan. Ya, nu ngabentengi junjunan. Sayyid Abu Thalib. Masya Allah. Saking hariwangna Sayyid Abu Thalib terhadap ya, kasalamatan junjunan, margi Sayyid Abu Thalib terang persis karena situasi kondisi kulawarga na anjeunana pribadi, situasi kondisi masyarakat Mekah, situasi kondisi nu ti luar, para pengunjung di berbagai negara dan Mekah mati baheula nage jadi tempat kunjungan. Abu Thalib uninga kumaha efekna gitu kan, upami anjeunanana memperlihatkan Islam. Nah, saking cinta na kajungjunan, saking dedeh na kajungjunan, saking bumela na kajungjunan,
saking hariwangna terjadi sesuatu ka junjunan dugi ka anjeunana nama ka islamanana henteu aya nu terangeun ya dugi ka sebahagian ulama kan aya nu natepkeun bahwa Abu Thalib teh kafir. Tapi kan sebahagian ulama bahkan ieu jumhurna ulama tegesna ulama ahli sunnah wal jamaah mah pangseueurna pendapatna sanes kitu bahwa Abu Thalib adalah mukmin. Dugika para ulama-ulama besar di antawisna Sayyid Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu taala anhu. Mantenana mufti Makkah dina masana. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan teh anu ngarang di urang mah Syarah Jurumiyah gitu tah. Syarah Jurumiyah teh kenging Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, anjeunana ngadamel kitab namina Asnal Matalib fi Salamati Abi Thalib. Kitab Asnal Matalib fi Salamati Abi Thalib ngajelaskeun tentang salametna Abu Thalib. Ya. Ya perlu diuningakeun ya. Dan urang mah di lingkungan ahli sunnah wal jamaah ayeuna seueur muncul pendapat-pendapat ya di pihak-pihak luar anu da netepkeun bahwa Abu Thalib teh kafir. Bahkan aya leuwihna kumaha netepkeun bahwa ibu Rama Jungjunan teh gitu kan ahli neraka. Ya. Kade urang mah ulah kabawa ku sakaba-kaba. Tong ka irid ku cikiih, tong kabawa ku cilejang cokolat mah. Sabab ulama ahli sunnah wal jamaah mah netepkeun bahwa ibu Rama Jungjunan teh duanana ge mukmin. Ya. Duanana oge salamat duanana. Malah pangbagja-bagjana nu jadi indung nu jadi bapak adalah ibu ramana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya tulang punggung nu dititipan cahaya Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kan kalintang bagjana eta tulang punggung jalmi kan kecuali tulang punggung anu dititipan cahaya Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antawisna tulang punggungna saha Sayyidina Abdullah. Teu aya rahim awewe di muka bumi nupang bagja-bagjana angin rahim anu kantos kaancikan cahaya junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha nu pangbagjana ibuna Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha karena junjunan gitu kan dina rahim anu janten ibuna teh sabaraha sasi 8 sasi. 8 sasi. Rahim saha anu pangbagja-bagjana. Malah dina hasapali hadis walaupun ieu hadis teh dhaif tapi ieu hadis teh dikuatan ku hadis-hadis sejen sehingga naik tina darajat dhaifna jadi hasan gitu kan. Naon eta kandungan hadis eta nyaeta netelakeun yen ibu Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos sabada Nabi urang diangkat janten Rasul kantos digugahkeun deui ibu Ramana ku junjunan kalayan mukjizat mantananana lajeng ten
ngucapkeun 2 kalimah syahadat ibu ramana kan di payunan jungjunan. Nah sabada eta kembali deui ka alam barzakh. Ya, namawi disebat dina barjanji ke dina maulid azab disebat ya, tinggal ke urang. Ya, tinggal ke urang. Nah, ieu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kanggo naon maksadna digugahkeun sanes supaya jadi jalmi mukmin, jadi jalmi muslim. Sanes data dina ge mukmin. Syariat nu dijalankan ku ibu ramana adalah syariat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sapertos nu dijalankan ku eyangna jungjunan Sayyid Abdul Muthalib kaluhur. Nah margi jungjunan kaluhur runayan saha? Runayan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Naon atuh eta syahadat teh? Kanggo ngalebetkeun teh kana kaumatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kawitna umat Nabi Ibrahim janten umat jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari syarat jadi umat mau tidak mau kudu ngangken kana karasulan Nabi akhir zaman dina saat jungjunan jumeneng keneh gitu kan dina masa karasulan jungjunan namawi digugahkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlu dicatat. Ya. Allah sabab kisah-kisah hikayat sapertos kieu, riwayat sapertos kieu jarang diumumkeun, diketahui jarang. Ya, perlu diungkap supaya urang uninga sadayana umat Islam. Ya Abu Thalib ya saha salah sawios uwana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti jihad rama. Termasuk uwa jungjunan saha Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu anu gaduh gelar Sayyidus Syuhada, jungjunan sadayana para syuhada di muka bumi ya. Anu wafat dina perang Uhud ya, anu karomahna Sayyidina Hamzah luar biasa sabab ieu para syuhada Uhud sabada 200 tahun margi dikuburkeunana teh dina gawir gunung Uhud lajeng sumping hujan ageung lajeng longsor gitu kan taneuhna teh tidinya seueur nu terbuka jasadna para syuhada teh nya para ulama di Madinah harita oge masyarakat Madinah kompak sadayana ngalihkeun jasadna para syuhada utuh keneh sadayana tos 200 tahun tatuna masih saleger keneh sadayana kan tapak pedang, tapak panah, tapak tumbak teh masih kene seger kene. Aya langkung cenah sabada tos kapendak milarian jasad Sayyidina Hamzah margi pan jasad Sayyidina Hamzah mah kantos dibelek teh. Dianiaya, dipotong cepilna gitu kan, ieuna dibuka, dibelah patuanganana pilarian. Dikorehan ku pacul, tidinya aya salah sawios kan. Ulama begitu nuju ngorehan ku pacul ngageduk eta pacul karena bincurang Sayyidina Hamzah. Barang dikoreh dibuka eta bincurang nu kakeunaan ku pacul teh getihan ngucur. Anu kitu maot hirup gitu. Ya, tos 200 tahun. Jadi dialihkeun ka nu ayeuna teh kan ayeuna teh sanes nu asli posisi di dinya di Madinah. Ya, sok jararah urang anu ka Mekah pan, ka Madinah, ka makom para syuhada. Tah Sayyidina Hamzah teh uwana jungjunan. Sadi uwana jungjunan teh di antawisna nyaeta Sayyidina Abbas. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu nyaeta ramana Sayyidina Ibnu Abbas teh Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran. Anu kagungan gelar
naon saur urang mah penterjemah Al-Qur'an kagungan gelar ahli takwil Quran timurang kalih keneh di suah 10 tahun eta teh kitu teh margi ti alit masantrena di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab jadi Sayyidina Ibnu Abbas ka Rasulullah teh kapirai Rasulullah ka Sayyidina Ibnu Abbas teh kapiraka sabab karamana Sayyidina Abdullah teh nyaeta ka Sayyidina Abbas uwa teges gitu kan sadai uwa jungjunan teh tah Abu Lahab tah Abu Lahab teh uwa na Rasulullah sallallahu alaihi wah tegas teh malah langkung nanti besan sebab dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ditikah ku dua putrana Abu Lahab yaitu Utbah sareng Utaibah. Nah ngan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jantan Rasul lajeng dakwah dah mulai terusik ya wana teh berbalik tinu tadina cinta resep dugi ka benci akhirna dua putrana panggil ku anjeunna serahkeun pamajikan sia ieu kene kan oh itu langsung cebrut we dua anak ya oh bisa badan Allah saking benci saha teh wah jadi lamun urang sadayana nyebarkeun agama tuluy anu ngewa heug nu ngewa teh uwa sorangan mang sorangan heuda warisan eta aya nu ngewa tatangga atuh wajar we bet Rasul ge apa nu ngewa teh saha gitu kan tatangga ngewa da aya ti dituna gitu aya ti dituna kudu sabar we ulah punungan jadi ajengan kan nya atuh ada ajengan punungan mah hanteu we hijrah we ka ditu ka bade ngalih we sababnya itu ada tatangga abdi itu kan pindah deui kitu deui ka mana ge jang itu nepi ka alak Paul ge pasti we bakal aya we gitu kan satungtung setan teu modar mah kitu ya. Dan pendalang nage setan, ai setan moal modar. Modarna teh iraha ke poe kiamah setan gitu kan. Matak satungtung setan teu modar mah da moal eureun nu ngahalang-halang kana agama kana bebeneran gitu nya. Nah, moal eureun tong aneh kudu kitu tong. Itu sih inget kana lagu biarlah anjing menggonggong kapilah tetap beruntung apa gitu maju ngajung curut gitu kan tuluy tong kan tah sing ilas sabab anu moal payung segala upaya setan teh iwati kanu ikhlasna da ku Allah ti dituna keneh dina Quran pek tingali kan illa ibadakal mukhlasin ban itu lain ku pinter bisi urang erek ngelehkeun gitu kan dalil hujah-hujah jelema anu ngewa jelema anu ngingkari jelema anu beda gitu pemahamanana jeung urang wah ieu urang nalar Quran nalar hadis wah gitu make mantek mani bayan lain ku eta da moal aya nu ngewa kana bener ai teu kasetanan mah ari moal payuna setan teh kunaon ku ikhlas gerapek sing ikhlas teu kudu dimantekan teu da capek urang mantekan ya make balagoh make naon capek ya eta mah nu rek ngaji bener kitu sateh mendek ngaji bener sok kayaknya sih make puguh nahu sorobna puguhnya maanina bayana mantekna gitu kan nah ngan lamun katingali ieu jelema aya maka setanan tong dimantekan gitu sing ikhlas we teu kudu dierab teu kudu mending keneh ngerab ati
Jadi ngerap naon? Ngerap ati gitu kan. Ati urang erap sina puguh ya jabar JR na ya. Gitu kan? Sina puguh ya. Fi'il fa'il maf'ul na ya mubtada khobarna gitu kan. Entong ngerap batur, ngerap ati urang sina ikhlas. Di mana ikhlas? Geus moal payu dek kumaha-kumaha ge setan. Moal bisa ngelehkeun ikhlas moal. Matak tingali para wali. Dongeng para walinya ya ngislam-ngislamkeun. Wah, Hindu, Buddha pan urang teh Indonesia teh atuh baheula mah meh ngagebleng. Nu nyembah kana patung, nyembah kana panon poe, nyembah kana seuneu, nyembah kana sapi. Anu teu boga pangeran sama sakali, gitu kan? Di urang teh sumping para wali, gitu kan? Satu acan wali songo teh sumping, dengan gerakan anu cek basa kiwari mah signifikan mah gerakan dakwahna wali songo, kan? Naon ari gerakan dakwah wali songo salah sawios asasna teh caina herang laukna beunang ya gerakan wali songo. Naon salah sawios asasna teh nyaeta ikhlas karena Allah. Numawi di urang mah aneh dina waktu peperangan negara dijajah ku Belanda ratusan tahun. Bari Belanda teh maksudna teh lain ukur rek nguasai Indonesia wungkul sing ingat, tapi erek nasranikeun gitu kan, bangsa Indonesia kabeh rek dinasranikeun. Pan bangsa Belanda mah Nasrani gitu kan, dibawa pan ka dieu. Yeuna oge gitu naon minangkana mah para pendeta lagi gerakan Belanda teh gitu. Coba kekuatan tentara, kekuatan senjata, kekuatan politik, kekuatan dana aya di Belanda kabeh lagi. Ari para wali songo sabaraha urang? Sabaraha siki. Masya Allah, dina saat kami dikuasai ke Belanda, ieu ngarayap gitu bus ka dieu, bus ka dieu, teu make senjata, teu make naon. Boga naon atuhnya, boga ikhlas we, kan. Carana caina herang laukna ya. Lebet ya. Kerajaan-kerajaan ditawiskeun ajaran pemikiran Islam, ajaran baru aneh pariksa ku kerajaan-kerajaan di Intel ternyata luar biasa. Ieu mah bisa jadi kaidah nu matak nguntungkeun bangsa, nguntungkeun negara, ditarima. Akhirna rajana lebet Islam kabeh rakyatna asup Islam. Bus ya yadkhuluna fi dinillahi afwajan teh di Indonesia terjadi eta teh di Indonesia teh Umawi dalam waktu anu singkat aneh dikuasai ku Belanda tapi naha Islam nyebar di mana-mana sehingga negara Indonesia lain ukur kan. Negara Indonesia jadi nagrina umat Islam wungkul, tapi negara Indonesia jadi negara na para wali. So, negara na para ulama-ulama besar. Ta Syekh Nawawi Banten nu sohor kemana-mana sadunya teh, eta mah sekeseler eta mah. Sekeseler wali songo kan? Coba bayangkan kurang nyitak wali pan urang mahnya
Mapatahan pamajikan ge. Ih. Ya. Capek itu payu-payu. Anak matang hul wae itu kan. Tapi tinggal para wali songo, masya Allah, nyitak wali dugi negara Indonesia jadi negerina para wali. Mual naon henteu melangkah urang ka hiji kota di Indonesia ieu, ka hiji provinsi di Indonesia, angin urang didinya bakal manggihan kuburan para wali. Sok kayaknya papai kaditu kadigi ayah nepi ka di tengah lautan kuburan wali mah tinggal di kuburan papai jalmi-jalmi anu araraheng nu makrifat ka Allah pandek jadi wali teh teh kudu ngaliwatan heula syariat da ari wali mah nu nepi kana hakikat makrifat aya rek nepi kana hakikat makrifat teh nya kudu melalui heula ti syariat heula. Hartina jadi wali teh jelema anu geus nguasai kabeh ilmu syariat. Geus kitu tuluy teu kana tarekat teh nepi we kitu kana hakikat kana makrifat teh kitu. Nah, di mana-mana wali. Alhamdulillah. Salah sawios nu kudu disyukuri ku urang dieu bahwa di dieu aya waliullah nyaeta Eyang Sari teh. Eyang Sari teh ieu teh karuhun buya. Ya, namanya didongengkeun ka pangarsa ajengan di dieu. Ari Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon radhiyallahu ta'ala mana Kangjeng Syarif teh lamun ti ramak mah ramakna teh tuh Sultan Abdullah Mesir, Sultan Mesir. Habib Sayyid keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nganti ibu mah ti dieu asli ti ibu mah gitu ti urang ti Sunda. Ti kerajaan Sunda, kerajaan Siliwangi. Ya, saha ibuna Kangjeng Syarif teh nyaeta Siti Syarifah Mudaim anu asal jenenganana Nyimas Rara Santang. Ari Nyimas Rara Santang teh ibuna Kangjeng Syarif teh Rai Raka. Tapi Rai Raka teh naon kembar. Waktu dilahirkeun teh cenah sapertos baligo ngahiji dan ngabolosong gitu dikeureut cenah teh ku eta teh tungtung pare gitu ya. Mukakeun ketubanna teh kitu nya. Aipek teh sabelah pamagat sabelah istri itu nupang payuna dikaluarkeun gitu terus di luar padahal masa dayana nupang payuna dicanak teh nyaeta Nyimas Rara Santang ya nyanyi ieu diangkenkeun rakana barang diangkat nu hiji deui mah pamaget nyaeta Raden Kian Santang. Nyimas Rara Santang jenenganana janten Siti Syarifah Mudaim, Raden Kian Santang jenenganana janten Syekh Somadullah. Di mana? Di Godog teh. Nah, ieu Siti Syarifah Mudaim teh sareng Syekh Somadullah tegesna Kian Santang duanana putra Prabu Siliwangi. Anu terakhir mah da Prabu Siliwangi teh seueur. Itu turun deui Prabu Siliwangi deui Prabu Kasim kadua Prabu Siliwangi kitu. Nah anu terakhir mah lebat Islam. Prabu Siliwangi teh tak ieu dongeng tipun bapak, dongeng ti karuhun ieu. Ya, anu mana aya versi nu sanes bahwa Prabu Siliwangi teh kafir keneh. Ari versi nu katampi ku pribados tipun bapak, ya, ti karuhun pribados Prabu Siliwangi nu terakhir mah Islam. Ya, anjeunanana nikah ka Nyimas Subang Karancang. Saha Nyimas Subang Karancang teh nyaeta putrina Syekh Ora Polobata Karawang. Syekh Ora teh eta teh Syekh Qurratul Ain.
ya numutkeun sapalih ulama mah syaikhul qurra seorang teh guruna para ahli Quran syaikhul qurra ieu seorang kagungan putri jenengan Nyimas Subang Karancang nya dipikapalai ku Prabu Siliwangi ditampi ku anjeunana terus diharewosan heula Nyimas Subang Karancang teh kurama oke itu tarima ngan minta syarat ya syaratna nyaeta hayang kongkorong bentang gitu ayo kan Prabu Siliwangi sakti jadi bisa ngaleungit bisa aya di daerah sejen harita kene naon jampena harita dina agama anjeunana harita sate acan Islam nyaeta hong ini sok aya hong-hongan di urang ge nya hong teh naon artina hong teh mun ucing bancakan geuningan hong teh naon kapanggih aya hong jadi lamun hayang pindah ke daerah sejen hong geus aya di ditu pindah di hong gitu seriusna narosan da saha Syekh ora teh pan aya di makomna di Karawang di Pulau Bata ditampi ya tapi taros kusalira ya pun anak teh ya bisa aya kapalai mang taros hayang naon atuh segala boga atunya tuh Prabu Siliwangi nya sakti gitu kan segala boga hayang kongkorong bentang di mana luka naroskeun anjeunna kongkorong bentang harus tasbih teh kongkorong bentang teh gitu kan tapi anu bisa hurung gitu kan cahayaan gimana orang Hindu orang Buddha sok make eta ge sok make ya yang kongkorong bentang nya dugi ka milarian nepi cenah kaditu ka negara Arab barang dugi ka negara Arab harita ngagunakeun hong kan jampena nya papenak cenah sareng Sayyidina Ali dauhan pun bapak itu sanes Sayyidina Ali karramallahu wajhah sanes tapi Sayyidina Ali dewe jenengan Sayyidina Ali waliullah dok sareng eta nyan naroskeun kadinya taros itu saha andika abdi ti Jawa aya naon ka dieu dek neangan kongkorong bentang ieu kaluarkeun tina pesakna barang dikaluarkeun hurung cahayaan hurung mancur-mancur eta gurun pasir nepi kacang ku eta tasbih padahal ieu kongkorong bentang teh itu kedah sabaraha dan sebagainya pek keranya jik bawa tampi atur nuhun pas gitu barang rek balik terus jadinya mapatkeun ajian nah teu bisa ngaleungit wae terus hong-hongan saur Sayyidina Ali ari hidup naon hong-hongan wae ya ieu jampe kula ya jampe kula paragi hayang pindah tempat moal bisa geus nyekel kongkorong bentang mah moal bisa kudu ganti itu jampena kumaha Bismillahirrahmanirrahim mulai ditanamkeun Bismillahirrahmanirrahim kalawan asmana Allah anu maha welas asih lus kana ati mimiti teh dah hong-hongan kita bisa wae itu mau bisa balik atuh mau tidak mau nurut ya
Bismillahirrahmanirrahim. Nyampak di Pulau Jawa. Masya Allah. Ya, terus gitu sangakeun. Parang disangakeun. Nah, tidinya teras we didahupkeun. Ai barang didahupkeun, dah saur Prabu Siliwangi, saur Syekh Kuro, ieu teu bisa anjeun didahupkeun lamun anjeun teu ngucapkeun heula jimat layang kalimusada. Jadi kalimah syahadat. Mun anjeun rek narima ieu itu bisa kawin jeung anak kula. Ngan lamun teu daek nampi ieu jimat layang kalimusada mal bisa. Tadi ti ditu geus ditanemkeun bismillahirrahmanirrahim. Tidinya nampi saking bogoh ka Nyi Mas Subang Karancang mawi geulisna luar biasa. Nah, nya tidinya ditungtun we syahadat. Gitu kan? Jimat layang kalimusada teh. Beres syahadat terus kitu pan teu disepitan anjeunna teh. Lajeng barang palam penganten tah istrina alim itu kan di gauli itu benu anjeunna lapor ka mertua. Yeuh budak anjeun mung digauli ku kula. Taros heula. Panggil kunaon anjeun pangna mung digauli ku salaki anjeun. Abdi teh sieun ku kulup. Kulupna sajun kah. Ieu cenah sieun ku kulup. Oh, matuh ayeuna sieun ku kulup. Kedah dikeureut kulupna. Gitu. Wah, keureut nyeri dikeureut. Moal. Dijamin salira moal nyeri. Ku mertua atuh da wali ya, nya disepitan. Ajeunna teh. Tah, jadi ayeuna mah nya Islam nya disepitan dan terakhir mah eta. Tuh dugikan nikahna, dugika kagungan putra. Nyaeta Nyi Mas Rara Santang sareng Raden Kian Santang. Tuh. Nyi Mas Rara Santang tikah weh ku itu tuh dia Sultan Mesir nya kagungan putra hiji Kangjeng Syarif Hidayatullah, dua Kangjeng Syarif Arifin diantawisna digodok ku ramana wali di Mesir teh atuh gembleng ku ramana ti alit keneh teh atuh Kangjeng Syarif teh atos sakti mandraguna ti alit keneh teh tos saciduh metus saucap nyata tos nguasai kabeh ilmu syariat tos nepi kana makrifat timurang kalih keneh nah begitu nonoman nyuhunkeun widi kanu jadi rama kanu jadi ibu abdi mah bade nyebarkeun Islam di negeri nu janten ibu gitu diwidian ku ibuna. Wah, terus kagungan karomah luar biasa ti dituna oge. Terus begitu diwidian teh gitu kan, ka dieuna oge atuh daras jeleg. Ka Pulau Jawa na oge gitu. Nah, ieu Kangjeng Syarif Hidayatullah kagungan putra gancangna carita ya. Ya, gancangna carita. Keheula tong wakan nyarioskeun mukjizat bisi jauh teuing. Urang nyariskeun karamat ya sabab karamat teh ieu teh tetesan tina cahaya nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Kangjeng Syarif nya kagungan putra diantawisna saha diantawisna putra teh sajabiti Maulana Hasanuddin Banten teh aya diantawisna Maulana Abdurrahman Al-Qadri Mataram Sultan Mataram. Maulana Abdurrahman Al-Qadri kagungan putra nyaeta eyang Dipati Ukur kahiji.
Pangeran Atas Angin heula, Pangeran Atas Angin Cirebon, caket stasiun Cirebon, stasiun kereta api. Pangeran Atas Angin kagungan putra eyang dipati ukur kahiji, eyang dipati ukur kahiji kagungan putra eyang dipati ukur kadua, eyang dipati ukur kadua kagungan putra eyang dipati ukur katilu, eyang dipati ukur katilu kagungan putra eyang dalam naya sari, nyaeta eyang sahri di dieu mah sobatna teh, yang dalam naya sari. Pribados di baheula ge ti budak dugi kabujangan sering salarasana maka dieu. Aya wasiat anjeunana cenah kapungkur teh alim di ieu di tembok anjeunana mah. Estuning tawadhu na anjeunana. Eyang dalam naya sari kagungan putra eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud tu Cigonewah Mahmud tu. Mahmud. Eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud ya, nya kagungan putra. Anjeunna teh nikah kagarwana anu anom nyaeta Mas teh putrina Maulana Mansuruddin Cikadueun Banten. Nah, jadi yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud salah sawios mertuana teh Maulana Mansuruddin. Maula tidinya ti Mas kagungan putra Mah Saidi. Mah Saidi kagungan putra Mah Haji Abdul Qahar Awal. Ti Mah Haji Abdul Qahar Awal kagungan putra Mah Haji Abdul Qahar Thani. Ti Mah Haji Abdul Qahar Thani kagungan putra di antawisna nyaeta Mah Abu Hasan di Burujul Cigonewah caket Cigonewah nyaeta ramana eyang Cibabat Raden Muhammad Kurdi Cibabat, para ulama Cibabatnya Abu Yalon kami suur gitu ganda Cibabat. Lajeng ieu yang Abu Hasan teh kagungan saderek nyaeta Mah Gede mah kapribados anjeunna kagungan putra Mah Rois kagungan putra Punini Ibu Hajah Siti Maria. Ditikah ku mama eyang Bojong Mahmud itu ya kagungan putra pun bapak mama jengan Toha, majengan Ahmad Toha pun bapak. Nah ya anakna ya orang baca kaki heula ya bisi naon ngaranna teh di mana cenah ieu mubalik teh kitu ya sabab ayeuna mah seueur mubalik ciga jurig nyiliwuri setan markaya gitu kan, air rupa mau balik nah masehakeun gitu, air rupa mau balik nah nanamkeun kebencian gitu kasih A kasih B gitu kan, anu kitu ngaranna mau balik tapi jero-jeroanana jurig nyeliwuri setan marakayangan kan, atau kudu nyaho heula ieu saha urang mana ya gitu kan, meh puguh. Nah yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud tiga wanu sepuh nya kagungan putra nyaeta Mah Sutajaya kawan putra Mah Sabah kawan putra Mah Inu kawan putra Mah Ranci kawan putra Mah Jamiah kawan putra Mah Ampiyah Mah Arjibah sareng Mah Hadibah tiluan Mah Ampiyah Mah Hadibah Mah Arjibah. Ari Mah Arjibah mah tikah weh ku putra Eyang Agung Mahmud nu turunan Eyang Pamijahan anu mukim di Mahmud Eyang Agung gitu kan nya kagungan putra di antawisna Eyang Agung teh kagungan putra tigarwa anu sepuh tiga lunggung nya putrana teh Eyang Taklimuddin atanapi Taklimuddin nyata nikah sareng Mah Arjibah teh kagungane putra Eyang Jenal Alim Eyang Cukung Kurak, Eyang Amin, Ramakna, Mama Cijerah, ya Sinang Sari, Eyang Muhammad Syafi'i Cijerah, gitu kan? Sadi Eyang Perbu Cigonewah, Eyang Perbu Cigonewah teh Ramakna, Mama Ajengan Fakih, gitu kan? Mama Ajengan Fakih, Ramana, Pangersana Abu Yaudin, Pasantren Sindang Resmi Cigonewah hayaina, gitu kan? Pala putrana aya keneh ayeuna itu kan pasantrenna aya keneh sindang resmi. Tah ieu Raka Mah Arjibah nu ditikah ku Eyang Taklimuddin nu sebat Eyang pasantren nyaeta Mah Ampiyah mah kagungan putra Mah Mursifah kagungan putra Mama Eyang Bojong Eyang Muhammad Hasan Mustawi Bojong pun aki nikah we ka Punini Hajah Mariah tadi nya kagungan pun bapak ka dieu deui
anak kena ka dia gitu kan. Tah itu jadi ka urang dieu ya rek silaturahmi heula we heula anak ieu nama ngaji lagi muqaddimah tong ka ditamplokeun ya urang nuntut we saeutik itu sing nyaho heula karuhun teh wali. Dawuhan ulama wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu, di mana disebut-sebut jelema nu soleh komo ulama komo wali maka otomatis turun rahmat. Tah gitu. Bingah pribados teh masya Allah di lingkungan ieu karuhun masya Allah aya pangersajengan di dieu aya pasantren Riyadul Huda alhamdulillah dina ieu saat pribados tiasa hadir di dieu ngalap barokah oge urang sadayana ngalap barokah muga-muga ieu pangarsana sahibul fadilah nu ngageugeuh di ieu pasantren sareng keluarga besarna sareng sadaya putra muridna sareng sadaya runayanana muga-muga sing aya dina penjagaan Allah sing diluhurkeun darajatna ku Allah. Ieu pasantren moga-moga sing manfaat kanggo umat sing berkah kanggo umat sakur nu ngaos di ieu pasantren gitu kan di majelis anu dipimpin ku guru urang sadayana sareng pala putra putuna sadayana moga-moga sing jadi ahli surga sadayana. Dongeng eta keheula tong ka ngadongeng Isra Miraj keheula. Mun tunduh nya hees we. Alhamdulillah. Ieu mah ceramah hese nu kieu mah. Ya, hese nyarioskeun dongeng karuhun kieu mah hese. Ya. Tarapati dibuka dawuh kitaban ieu mah. Eueuh jang. Eueuh kitaban ieu mah. Wayahna we kudu ieu mah an gitu kan. Kudu kitu ieu mah. Kudu make hadasana we ka dituna ge kitu. Bisi nanyakeun dina kitab naon kitu. Da ieu mah lain wa kutubihi tapi wa qolotihi. Ilmu teh aya wa kutubihi, aya wa qolotihi, jang aya dua jalur ilmu teh gitu kan. Nah, ieu nu bieu mah ilmu wa qolotihi, lain da ilmu kutubihi mah. Nah, gitu. Lah alhamdulillah. Ari ieu nu nyangkut sareng Isra Miraj kumaha ieu nu nyangkut sareng Isra. Lain caritakeun pantar urang. Ya lain. Urang mah hanya nyaritakeun lahirna we wungkul. Urang mah wajib nekadkeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos diisrokeun ku Allah. Diangkatkeun dina waktos wengi nyaeta malam Senin malam 27 Rajab tahun ke-12 tina kanabian itu satahun langkung bade hijrah magi hijrah teh panjungjunan teh dina sasi Mulud ya kan. Eta geuning tahun Hijriah dimimitina tina Muharram eta mah ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala waktos kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab ieu peryogi umat Islam ieu peryogi gaduh kalender sendiri gitu kan. Teu meunang ngekor nya ti mana ieu mimitina ieu ngajatohkeunana titi mangsa gitu kan ti mana. Nya Sayyidina Umar hasil rapat sareng para sahabat nu hadita aya keneh itu dina kekhalifahan Sayyidina Umar memutuskan gitu memulai tahun Islam dari mulai hijrahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hijrahna mah dina bulan Mulud ditarik ku anjeunna kana Muharram anu samemehna. Gitu kan? Itu janas hijrah dina bulan Muharram sanes hijrah nama dina bulan Mulud. Ari Isra Miraj numutkeun kaul nu soheh anu leuwih kuat dina bulan Rajab cing itung teu kan. Rajab nu mana ieu? Rajab
Rawah, puasa, Syawal, Hapit, Rayagung, Muharram, Safar, Mulud. Berarti sabaraha naon? Bedana sabaraha naon? Sabaraha bulan? Salapan. Lain nu eta saur sapalih ulama. Rajab nu samemehna. Ya. Jadi Rajab nu samemehna mah berarti gitu kan kana hijrah teh ya. Karena hijrah teh berarti satahun gitu kan, satahun langkung 8 bulan gitu kan. Rajab, cobi Rajab, Rawah, puasa, Syawal, Hapit, Rayagung, Muharram, Safar, Mulud, Mulud cuma di awal, cuma di akhir gitu kan. Rajab, Rawah, puasa, Syawal, Hapit, Rayagung, Muharram, Safar, Mulud, silih Mulud, padahal berakhir Rajab. Jadi sabaraha? Berarti setahun langkung 8 bulanan. Itu kan? Namawi aya ulama menyebutkan 2 tahun ka hijrah. Cara sama 2 tahun kira 1 tahun langkung gitu kan. Nah, wajib ditekankan ke orang jungjunan kantos diisrokeun dina wengi Senin ya. Jungjunan mah ku Allah Ta'ala teh kaistimewaan dinten nu dipaparinkeun ku Allah ka Nabi urang mah nyaeta Senin. Ari ka Kangjeng Nabi Adam mah cenah Jumaah gitu kan. Ari ka Nabi urang mah cenah Senin. Kira mangga jungjunan dilahirkan dina Senin Janari ya, wengi Senin dinten Senin gitu. Jungjunan waktos diangkat janten Rasul dina yuswa 40 tahun dina wengi Senin. Lungsur wahyu pertama surat Iqra dina wengi Senin tete waktos pengangkatan janten Rasul teh adi gua hiro gitu kan. Jungjunan waktos hijrah di Mekah ke Madinah dina wengi Senin. Subhanallah ini kan. Jungjunan waktos Isra Mi'raj dina wengi Senin. Jungjunan dina waktos ngantunkeun dina dinten Senin. Waktos wanci enjing-enjing, waktos duhaan gitu tah, gitu kan. Dinten Senin dina yuswa 63 tahun numutkeun kaul anu paling kuat. Kahartos ibu tong hees atuh. Keur ngadongeng ya. Kan. Tong ngado. Ayo gugah. Hah? Kala ketek. Tong hees. Terus dah. Numawi Senin ieu penuh sejarah. Jungjunan nyauman Senin. Umat mantenanana dipiwarang supaya saum dina dinten Senin. Jadi aya sejarah banyak Senin. Senin mengagungkeun Maulid Nabi Senin. Mun urang saum sejak ngagungkeun Maulid Nabi, tuh kan? Mun urang Senin sejak ngagungkeun naon cenah? Diangkatna janten Rasul. Ngagungkeun malam diturunkeunana wahyu pertama. Ngagungkeun naon deui? Diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Tuh. Masya Allah. Sehingga wafatna oge dina dinten Senin nuduhkeun bahwa ieu Senin adalah waktu hari anu paling diistimewakeun ku Allah khusus kanggo Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tekadkeun ku urang ieu Nabi diisrokeun. Di mana? Di Mekah. Ka mana? Ka Palestina, ka Masjidil Aqsa, eta Isra. Ari Mi'raj wajib ditekadkeun di urang. Nabi diangkatkeun ka langit nganggo eskalator mun ayeuna mah. Yen eskalator. Kan ari bahasa santri mah tangga gitu. Aya tangga mah gote teuing. Ya,
ayeuna mah tingali tangga berjalan tingginya eskalator surga. Ku Allah diciptakan eskalator teu kenging dianggo ku siapapun, disimpen ge di mana? Di surga, dina tempat khusus kanggo hancengan kakasihna engke di kemudian hari bade diulem ku anjeunana sebagai tamu kehormatan anjeunana nu ku anjeunana ditepangkeun ka anjeunana, ditinggalikeun kana zat anjeunana, dikupingkeun kana dawuh anjeunana, bade nampi warna-warni anugerah ti mantenanana gitu kan. Termasuk naon salat didinya. Tah baktos jungjunan Mi'raj teh nya dilungsurkeun atuh dilungsurkeun ti langit teh atuh dilungsurkeun ti langit ka-7 nepi ka dunya grepe siga kumaha eskalatorna ditetes lagi indahna luar biasa istimewa luar biasa moal aya jelema anu bisa nyieun seperti kitu da ieu mah nu ngadamel lagi Allah. Jelema moal bisa nurutan sehebat-hebatna. Ari jarak ti dunya ka langit ka hiji 500 tahunan. Ai kandalna langit 500 tahunan. Ai ti langit ka hiji ka langit kadua 500 tahunan. Ai kana langit kadua 500 tahunan. Cik, hitung nepi ka langit ka-7. Berarti kana 3500 tahunan. Gitu lain. Bener teu? Antara dunya ka langit jeung langit ka langit gitu. Jeung kandalna langit. Jadi sabaraha ribu tahunan jang tuh tinggal eta teh digebaykeun eta teh jang si naon eta eskalator ti langit kajuh jeung jeunana mah kantun nitih we kitu nitih teu aya ngagibeg jang teh ngagibeg eskalator ona mah sok aya kitu tah gitu kan teu aya hebat-hebatna teh produk Allah mah kitu tah ya hebat nanti geus langsung di langit ka hiji harita keneh di langit ka hiji kitu ka langit ka kitu sanes ngapung jungjuna teh sanes Mi'raj teh sanes eta nitih kana naon eskalator istimewa Masya Allah ya ta eta namina Mi'raj nepi ka mana dongeng Mi'raj teh ngalangkungan langit ka-7 dugi ka Sidratul Muntaha nepi ka dinya lain ti Sidratul Muntaha belenyeng deui Masya Allah ngalangkungan mang puluh ribu hijab anu eta hijab teh kanalna ge 500 tahunan deui sabaraha cenah aya 80.000 hijabna cenah nya ayeuna coba sahijabna sabaraha tahun 500 tahun kalikeun. Alah, yeuh, perjalanan naon jauh kitu. Tah dugi ka tepang sareng Gusti Nu Maha Suci. Ya, malaikat Jibril mah hanya dugi Sidratul Muntaha. Teu tiasa neraskeun Kanjeng malaikat Jibril mah. Nyalira we jungjunan ti Sidratul Muntaha kana makom mukafahah disebutna teh. Makom kanggo pertemuan khusus antawis kakasih sareng kakasihna yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Gusti Nu Maha Suci. Tos kitu teh kan jungjunan uwah uwih tina makom eta ka langit kagenep. Karena dicegat ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam di langit kagenep uwah uwih kawitna dipasihan 50 salatan. Jadi dia diusulkeun ku Nabi Musa nyuhunkeun keringanan. Wih deui kamu apa? Terus gitu wih deui dicegat deui ku Nabi Musa dilungsurkeun 5 sakali pertemuan sareng Allah 5 salatan kengeng 10 kali pertemuan sareng Allah. Sanes sakali tah pertemuan sareng Allah teh 10 kali. Ka 10 kalina dugi ka langit kagenep Nabi Musa keukeuh wae kedah mulih deui nyuhunkeun keringanan. Da sidik bareng Kanjeng Nabi Musa matos uningaeun umat jungjunan mah halalengker dibawa ngaji nepi ka jam 1 GHS bari teu tahun kali GHS gitu ya teh gitu kan
nya Nabi Musa mah wajis ka urangnya, wajis teu kaop kurang leleur gitu kan, teu kaop kurang dahareun lenggut gitu ya lenggut. Mata urang mah ngaji teh kudu bari ngenyoh, kudu ngageriem we urang mah ngaji teh, da teu ngagerenya mah hees urang mah kudu make cikopi gitu ngaji teh. Nggak udut, tong baru wayah kieu urang mah teu da ngaji di bawah ngaji beurang ge anger hees da. Da eta mah watek eta mah. Watek lain ku pedah peuting lain. Sok bawa ngaji ayeuna. Teu kumaha bawa salawatan we grebek. Bawa isuk-isuk anger hees, bawa bada lohor hees, bawa bada asar anger. Anger. Geus se eta mah da memang tipeuna kitu eta mah gitu. Masya Allah. Tapi jungjunan tos ka 10 kali mah tos 5 waktu sholatan teh tos teu wantun deui. Akhirna mulih deui. Lungsur ka langit ka hiji dugi ka dunya ka Palestina deui, lajeng naik deui kana Buraq, lajeng mulih deui ka Mekah. Gitu kan? Hari enjing anjeunna ngempelkeun ka orang Mekah di dinya teh nuju ngarariung nya caket ka Abah anjeunna sasauran bahwa anjeunna parantos Isra tadi wong ieu teh. Atuh disebut nu gelo nya. Heuh saputing ge henteu. Di mana Muhammad? Di mana? Di mana? Kaula teh di Masjidil Aqsa, teh kan? Di Masjidil Aqsa. Jungjunan kan teh acan ka kuping anjeunna ka Masjidil Aqsa, kan? Nah, terus ke mana? Terus ke langit ping pitu jeung sabangsana. Ya, balik deui janari teh geus di dieu deui gitu kan. Dah gelo maneh Muhammad. Ya. Pira ku disebut nu gelo atuh. Ya. Wah, dibohongkeun mentah-mentah. Dibohongkeun mentah-mentah. Masya Allah. Tuh, resiko dakwah Nabi mah kitu. Walaupun bener ge wayahna. Ya. Gitu. Nah, ajengan kayak gitu, musing bener ge tong heran mun aya nu ngabohong. Ya. Kudu sabar we. Da kitu resikona. Kitu. Allah. Tapi ari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mah anjeunna begitu ditaros kan ku pimpinan kafir Quraisy, Abu Bakar percaya teu anjeun eta Muhammad ngakukeun tos di Masjidil Aqsa perjalanan ku onta ge biasa mun dagang ka ditu sabulan eta teh sakali ini teh balik sabulan. Lah bulan aya make jeung saputing ge henteu komo ka langit ping pitu segala rupa gitu kan. Percaya anjeun teu kumaha si Abu Bakar. Dan lain qala laqad sadaq. Lamun memang Muhammad bener ngomongna Muhammad pasti bener Muhammad mah kan. Lajeng kantos Sayyidina Abu Bakar sasauran deui ka sapalihna deui kan. Yeuh kuring mah tong boro perjalanan nu jauhna sakitu gitu kan. Anu singkatna sakitu najan leuwih jauh tibatan eta jarak tempuhna. Waktuna leuwih singkat tibatan eta kuring mah percaya. Kitu Sayyidina Abu Bakar mah. Ya. Lebih gelar lagi As-Siddiq. Banget naon As-Siddiq teh banget jujur. Masya Allah. Nah, tak ieu teh mukjizatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Teu aya seorang nabi pun, seorang rasul pun nu dipaparinan mukjizat kaluar biasaan seperti Nabi urang teh. Teu aya. Dah. Nu mawi tong heran kahanapna sakeselerna seueur karomah para wali anu dipaparinan barokah waktu. Eta teh mukjizat jungjunan teh di antawisna di dinya aya barokah waktu. Kumaha barokah waktu teh sagala kasampeur tapi waktuna sakedeung. Ya. Tah mah para wali nu kitu. Ya. Mun ku urang ditempuh mah wah sabaraha tahunan. Tinggal Imam Syafi'i yuswana gitu kan. Kan teu dugi ka 60 aca.
Henteu Imam Syafi'i teh, Imam Ghazali. Araranom pupusna teh Imam Nawawi, teu kan? Masya Allah. Ahli hadis teh sana Syekh Nawawi. Ai Syekh Nawawi mah anjeunna justru nurut buat gitu kan ka Imam Nawawi. Anu ngadamel Arba'in Nawawiyah teh gini gitu kan. Apa anom pisan atuh gitu kan. Tapi eta nyebarna ilmu barokah ka alam dunya, nyusun kita bari ngajar ngadidik nepi ka lahir mang puluh ribu gitu kan, murid-murid anjeunna jaranten ulama yuswana para rondok gitu kan, ilmu nyebar kemana-mana. Sok garap ku jelema biasa pesing 100 tahun ke moal anggeus moal bisa moal bisa. Ayeuna namina barokah naon? Barokah waktu. Dan di antawisna guru pun bapak nyaeta Mama Eyang Cibabat radhiyallahu taala anhu. Ama Cibabat ieu ya. Hiji waktos dijajab ku pun bapak ti Cibabat naik delman ka Masjid Agung Bandung, Masjid Raya mun ayeuna mah. Mama Eyang Cibabat janten panggulu harita ya, ngantor teh di Bandung di Masjid Agung gedengan Masjid Agung. Apaan caket Cibabat kadinya mah paling 20 menit naik delman udah caket atuh ke Masjid Agung mah. Kamu baheula mah ngabolongsong eueuh macet baheula mah bade jeung ayeuna nya. Kumaha harita saur pun bapak begitu naik delman, begitu delman maju saur ama Eyang Bandungan saurna teh Eyang rek maca Quran. Bandungan kupun bapak teh maju ye delman teh eureun heula Bandungan. Ari maca Quran kieu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Data sepuh gitu kan. Macana teh kitu lain gancang. Hiji-hiji tatina Fatihah kan sakaca ya delman maju teu karasa eta saurpun bapak satamatan Quran awan nu kaliwat nepi ka minal jinnati wan nas reg eureun tah delman teh di payuneun kantorna kan paling 20 menitan satamatan Quran tuh ieu barokah naon? Barokah waktu. Dongeng deui. Mama Eyang Rene balila guru pun bapak kene. Mama Rene teh guruna Mama Gentur. Ya. Mama Rene teh. Mama Gentur ama sanes Aang Nu. Ya, ama Eyang Nu mah putrana. Ieu mah Mama Gentur sepuh nyaeta Aang Kurtubi. Ya, ama Kurtubi. Rahmatullah alaih rakana Mama Syatibi murid Amarene. Mama ajengan Sanusi Cantayan Sukabumi nu sohor teh itu kan murid Amarene. Kumaha salah soyos karomah Amarene sami sareng pun aki kitu sasetel pun aki da nyobat sareng pun aki Amarene sareng pun aki Mama Eyang Bojong Eyang Muhammad Hasan Mustawi cariosna hiji waktu ti Cigonewah papah duaan. Di Cigonewah nepi ka Mahmud makom Mahmud manawi aya nu tos terang ka Cigonewah nya makom dugi ka makom Mahmud baraya kabeh kanan kiri saja jalan imah dulur kabehanana. Ari pun aki ka di Cigonewah sareng Amarene teh dan harita teh ngobrol teh dugi ka magrib cenah sorna teh ka saderek ngalayan saderek. Geus kitu ngong adan di Cigonewah ya, bedug adan geus adan yuk urang balik saudara teh kitu direncangan kupun ua Mama Aceng almarhum Mama Aceng Mama Aceng Bojong rakapun bapak Mama Aceng nu ngariwayatkeun eta adan teh kakarak Allahu Akbar kadenge teh sora jam kadenge zaman Belanda ya agung teh
treng sorupun wa inget eta we. Inget adan gitu kan, Allahu Akbar Allahu jeung treng keluar ti imah. Ari keluar ti imah teh kakarage keluar itu ama linggih heula. Bos atuh. Linggih ngobrol heubeul. Ngidul ngaler ngadongeng lagi suguhan. Turun majeng deui ama linggih heula gitu kan. Bos deui kabeh imah dianyangan ratusan. Da kudu kana bangsa 2 minggueun sigana kitu mah. Heuh atuh ti Cigonewah ka Mahmud baraya wungkul. Dan dugi ka sorpun ua harita gok jeung tukang cendol cenah di jalan teh perpapasan gitu. Geus kitu teh diajak ngobrol heula teh tukang cendol heubeul cenah eta kumaha nyeun cendol kumaha gitu. Segala rupa. Hiji dina hiji waktu mah nuju mapasor pun ua ninggal aya cai disusukan bahe ka jalan. Kuduaan ku amarene sareng aki dirojokan. Lila ngarojokan cai teh. Kitu ulah sina bahe ka jalan. Nepi ka mana? Nepi ka Mahmud. Cangkel di jalan ai sorupun ua teh kakarak ti Cigonewah ieu. Kakarak keluar ti bumi ti Cigonewah. Kakarak bus ka hiji imah. Hariwang ieu sin teu kaburu salat maghrib dek kumaha da moal kaburu da sidik atuh geus adan kitu paling ge di jalan salat maghrib teh nyarios pun ua teh kapun aki sareng pun ua teh kieu ama atuh sunang sinang mah tuh bade iraha pidugieunana benu pun aki hes ya tuh nuturkeun guru kumaha guru cek guru ya atur was pun ua teh geus kitu mah samina wa atona. Geus jadi kumaha gua menyangakeun we gitulah. Plang we poho cenah purwa teh kana waktu. Mapai imah disuguhan ngobrol. Mang jam-jam hiji imahna eta teh. Ieu ratusan imah teh nepi ka Mahmud. Barang dugi ka Mahmud itu kasih sisi tarum. Ari saur pun saur amarene teh kan ajengan mang marek jarah ka eyang. Ai saur pun aki teh abdi mah erek wangsul itu barudak bisi teu aya nu bedug seueur teh kitu. Poho keneh tah kana waktu pun wa teh cenah. Pan meuntas Citarum naik parahu. Tuluy weh ka naik kitu ka bulah ditu mapah kebon awi nepi ka lembur ka Bojong. Dugi teh ka Bojong kakarak dur bedug maghrib kan bedug maghrib sora jam kadenge di Bojong treng 2 jam genep pas ti ditu jam genep pas treng kadenge ku ua teh cenah 2 berarti di jalan teh lamun sarua sabaraha treng 2 trengeun lamun ditempuh ku urang meureun 2 minggueun gitu tah barokah naon eta teh waktu barokah waktu Masya Allah. Malah pun aki hiji waktos panitia rek nyarioskeun tinggal komo rasul gitunya ameh neangan komo gitu matematika teh kudu dihandap heula kan ket ujungna teh aneh beureun kitu mah cacak gitu kan lebih dia gitu tinggal komo rasul kan hiji waktos pun aki mama yang Bojong ti soreang aya lembur di soreang teh ya namina teh parung serap aya lurah di dinya teh sok disumpingan ku pun aki eta lurah teh banget takdim ngagungkeun ka pun aki wah takdimna luar biasa nekadkeun eta lurah teh ka pun aki teh waliullah kan ari raina eta lurah jelema baragajul teu apaleun teh ka pun aki ya teu apaleun ari tos ngobrol ya ama teh di bumi lurah teh dur weh bedug maghrib cariosna teh
heg cedem rek pihujaneun. Ai geus kitu teh ngong adzan. Allahu akbar adzan kadeng. Ai saur pun aki teh masulura ama rek balik ya. Ama pun aki nyalira. Cik anteur saha? Ke ama antosan milarian pun adi. Rayeuna teh atuh baraga juga teh. Kadieu. Kusya ama jajabkeun ka bojong. Mau. Ama jajabkeun ka bojong. Geus magrib. Keur adzan Allahu akbar Allah keur adzan. Teu. Mau nek datang jam sabaraha tuh kan. Balik tadi jabarek hujan itu sieun hujan. Gitu. Sia tuh. Ya. Ama teh waliullah. Wali-wali naon? Saking jelema baragajul, kan? Wali-wali kan. Waliullah sia. Barokah. Dipaksa ku lanceuk ngagugu we. Nyebut lagi Pak Haji atuh. Kapun aki teh. Nyebut lagi. Dan Pak Haji buru-burunya. Geus ceudem hujan. Jang. Ka dieu jang. Jalanna urang ka paranti ama kana galengan. Wah, tuh kalau galengan kumaha lamun hujan. Tuh. Kudu kana galengan lain jalan biasa atuh kan. Moal gerayu. Jeung ama ayu jeung ama. Tuturkeun. Atuh ngicilik pun aki tah jelema eta teh ya lain lurah teh. Atuh kakarake turun keredeg hujan tuhnya Pak Haji kan. Keun we jang engke ge mun hanyat garing jang mun hanyat teh. Garing kumaha? Atuh da hujan diam terus. Di setengah sawah garing kumaha? Gerang ke jang. Garing geura. Saeureut gitu. Ta eta adi lurah teh ngadenge barang turun teh Allahu akbar. Kadenge teh adan teh sakitu we. Ya. Adan magrib teh. Tuluy ge bari hujanan. Pas naik di ujung sawah nepi ka gajah ka ditu nya hujan eureun. Ngan barang naik nah aneh dicabak teh baju garing. Buuk garing, baju garing, mimiti reuas. Buah heueuh ceuk lanceuk aing waliullah teh buah heueuh. Mimiti tah, da reuas da. Kus puguh pun aki mah, da teu aya baseuh atuh. Teu aya jeblok, sugan jeblok sampean. Siga nu teu napakna. Karataneun kana galengan bari hujan ngeguyur. Naik we, teras we. Ai datang teh ka bojong, teu kan? Kakarak ngong adan, Allahu akbar, ada magrib. Apan ti soreang jauh jang ka bojong, berenang geus anu apal ya. Sok, ya. Dia meureun kana 8 kilo mah nya aya. Teu kan? Ya, tos kitu teh ya. Jang ayeuna mah balikna entong ka sawah ka jalan we sarun pun aki teh. Eta saur eta jalmi nu ngajajabna da caang atuh. Caang keneh we. Caang keneh. Balik we. Da caang teh leumpang we. Balik mah nyalse da teu hujan ieu. Caang kumaha caang? Balik. Ai datang teh ka imah lurah teh kadinya kitu datang teh. Eta adan teh kakarak asyhadu alla ilaha illallah jang. Coba tadi Allahu akbar Allah kakarak inget eta we cenah turun teh. Mulut ka ditu. Di ditu kakarak adan. Balik deui eta ku bisa nyapaatan batur gitu. Lain anjeunna wungkul, keun aing anjeunna bungkul maka harti. Ieu mah lain batur balik sorangan. Ai datang teh deui. Kitu deui. Subhanallah. Kan? Tuh eta teh karamat wali. Karamat wali tah siga kitu. Tinggal komo geus sakitu. Gitu ngarah komona bisi teu percaya gitu didongengkeun soal iman nu deukeut ya. Loba keneh tah dongeng nu kitu teh. Itu kan moal mahi waktuna. Geus heulaanan sakitu ya. Jadi aibu ya mati mana werek menang rahmat teh nya. Urang ngadongengkeun Rasul didongengkeun wali didongengkeun sadayana muga-muga lungsur hujan rahmat. Anu ieu hujan rahmat teh sing ngabersihan kabeh dosa perdosaan urang sadayana.
sing jadi benteng tina sakabeh kagorengan, tina segala musibah fitnah, tina wabah penyakit, tina covid nya, oge tina segala kerugian kehinaan, oge rahmat sing janten wasilah diijabahna segala pamenta urang anu hade di mungguh Allah Ta'ala bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tosalahnya sakituna kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.